Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aturan balawagi sadayana tiasa tepamdi sareng simpuri Abah Irwan di channel Abah Irwan. Insya Allah urang sami-sami ngaguar pari bahasa Sunda. Banyak gitu teh mungkin nama orang Sunda mah adalah jalmina teh handap asor DP bari tanah promol ya sindir sampir dendang silokan. Nah sindir sampir dendang silokan teh aya kusi sindiran atanapi sok nanggogen ku paribasa. Paribasa oge weusina teh ih kartenan sae pisan. Aya paribasa teh kan weusina teh papatah nasehat sapatos salah sahiji paribasa anu sok rajin ka kupingku urang geuningan. Kalau urang mun nyarios atanapi Pak Ustad Pak Kiai nyadakeun kieu yo melak cabe panen cabe melak bonteng panen bonteng nya karna naon atuh da pami numutkeun hukum alam oge pasti pami melakna cabe bakal panen cabe moal melak bonteng panenna duku. Nah hartos tah paribasa ieu teh daya sanes saha jalmi anu midamel kasayan bakal diganyan ku kasayan deui anu langkung sae. Nya kitu sawang semuna tidak lupa gorengan bakal kengi kagorengan deui. Para wargi sadayana kade artinya kanggo bakal urang sadayana mati kawit ayeuna hayu atuh urang sing seueur-seueur melak hade sareng aya